Purwa anu janten bubuka sahabat dana sim abdi nyanggakeun tahiyatul muslimin bendera keislaman anu bernama silaturahmi kalayan diringi ku masta'ud basmalah alhamdulillah tegasna ngalem ka Allah Subhanahu wa taala muji ka Allah Subhanahu wa taala nutos masih nikmat ka urang sadaya nikmat gede nikmat leutik khususna nikmat iman jeung Islam pamudah-mudahan nikmat nutos dipasihkeun ka urang sadaya khususna nikmat iman jeung Islam mudah-mudahan sing dugikeun ka bawah maut amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salamna air makrunatan bitaqdi mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya wasana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekakantun ka para keluargana, para sahabatna, para tabi'in umumna, ka segenap jami'il muslimin muslimat, mukminin mukminat anu nyicingan dina agama hak sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Umna ganjaran dikucurkeun ka jami'il mukminin mukminat, muslimin muslimat khususna ahli kubur kampung Rawa Bejog. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa harapan kahayang kabeh anu alus muga Allah mudah-mudahan sing dijabah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syarat iktikaf teh aya 2, hiji niat, nu kadua cicing di masjid. Wasartul mu'taqid jeung ari syaratna jalma nu rek ngalaksanakeun iktikaf jalmana jalma anu kumaha Islamun nyaeta jalma Islam. Teu sah ayeuna salian jalma Islam seperti ayeuna kafir itikaf di masjid teu meunang, teu sah itikafna. Kumaha lamun kieu haji aya kafir asup ka masjid ngan teu ngaganggu ka jalma nu ibadah, ka jalma anu Kiwan. Kiwan apa? Masuk ka masjid. Kumaha lamun ieu teh agamana salian ti Islam jalma kafir aya pangabutuh datang ka masjid ngan butuhna lain ka masjid ka jalma umpama ka Bapak RW. Bapak RW teh aya di masjid teuing keur wiridan, teuing keur maca Quran, teuing keur salat. Ayeuna sing cek teh asup ka masjid cicing di masjid nangguan keur salat teu ngaganggu teu kumaha. Nah menang apakah henteu menang terjadi dosa menang ayeuna cicing di masjid ngan ulah teh lamun ngaganggu ka jalma anu ibadah ulah diubah-ubah ulah sia kafir ulah susuganan ku urang di bageuran geuning Islam teh bageur susuganan atau pek jeung hidayah hayang asup Islam. Wa aklun nu kadua berakal syaratna jalma anu rek iktikaf ulah nu ngagrebeg mah jalma ayeuna jawa majnunin jalma nu galoma ulah iktikaf teu meunang. Wa ayeuna jalma nu ngagrebeg kurang akalna ngablokan masjid geubahkeun eta mah anu gelo mah anu stres ngotoran masjid geubahkeun apa geubahkeun komo nu pikeun ngisi di dieu astagfirullah kai ka mana-mana di dieu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim sing urang dulu ka dieu unu hanya unu nyahoan meureun dalam aya nyahoan mah mungkin diangkepkeun wae mah ngising di dinya di jendela. Ya Allah aya we sigan jelema teh aya di ngising di dinya. Wa naqaun jeung bersih an haidin tina haid. Berarti di mana aya kecap haid mah berarti awewe. Syaratna iktikaf teh bersih tina haid berarti menang awewe iktikaf di masjid. Ulah sok teh bobogohan di masjid. Umpama cara taraweh teh awewe aya ngayakeun di urang teh awewe khusus tempatna jeung awewe taraweh. Hai utamana mah awewe mah di imah. Rek cek ahli fikih, rek dina kitab Ukudujen utama na awewe mah salat di imah. Awewe ulah salat berjamaah menang dosa menang dosa henteu ngan hukumna makruh.
Sah salatna sah ngan cek Kanjeng Nabi dina fikihna dina kitab buku dijena khusus masalah khusus peribadahan awewe utama kene awewe di imah keur di imah ge di kamar leuwih bunyi leuwih alus teu katempo ku batu. Geuning dihukuman makruh salatna sah henteu jadi dosa menang awewe berjamaah sabab awewe mah cuek. Awewe mah cuek. Balik di masjid kadang-kadang janjian balik di masjid kadang-kadang dituturkeun balik di masjid henteu dituturkeun ditempo geulis euy ganu kana ibadah lala ngan ulah digebahkeun mah ba teu nyaho si aing RW ulah salat di dieu ulah kitu kajeun teu dosa ieu meunang awewe berjamaah ngan ulah satengan hiji jeung lalaki taena awewe keur taraweh milu taraweh umpama ada urang magalib di urang mah awewe berjamaah teh terkecuali taraweh jeung salat Idul Fitri, Idul Adha khusus tempatna. Awewe teh ayeuna ka masjid milu berjamaah, ayeuna itikaf, ayeuna syaratna kudu bersih tina head. Da lalaki mah teu head. Ba lalaki head teh ba. Lalaki men teh ba. Men bah laki aya mencret mencret ulah mencret di masjid mah wani pasih jeung nifas ulah tawewe bajana batin junub mah rek lalaki rek awewe hartina junub teh kaluar cai mani eta disebutna hadas termasuk hadas gede disebutna junub head mah awe kaluar getih tah getih head tiap ayeuna bulan tiap minggu wali pasin getih nipis mah kuda ngajuru tah awewe kuda ngajuru adusna 2 kali hiji adus wiladah 2 adus nipas sedangkeun wiladah jeung nipas teh beda ngan galibna di urang mah sok dihijikeun dibarengkeun wiladah jeung nipas contoh burusut ngajuru peuting disebutna wiladah ngajuru taberes ngajuru awewe teh nah rek tilu jam buk aya tanaga deui tah tidinya adus adus ngaju getih mah arek getih nipas aya kene arek eueuh wajib adus adus ngajuru ari nipas mah aya waktuan kumaha waktuna kadang-kadang ngan galibna lobana 40 kadang-kadang 2 minggu ge bersih umpama sok aya balik ieu bebersih awewe bapana korondangan bae opake nunggu 40 poe tapas 10 poe teh bersih adus eta mah adus nipas ayeuna adus wiladah mah rek aya getih nipas kene arek bersih arek getihan kene dah udah ngajuru getih nipas wajib adus ngan galibna sok dihijikeun haji kumaha dihijikeun menang nunggu nipas bersih niatna 2 nawaitu raf'al hadasil akbari anil wiladati wa anin nipasi pardon lillahi ta'ala sebenarnya antara udah awewe udah mangapet Bejan Pak Apet ulah nangguan 40 poe itu secara mani geus 40 poe aing teu kuat ye. Tah ulah tiba ngajulungkeun mandina doang, ulah ngajulungkeun bersihna doang. Tah bejan adus wiladahna, adus nipasna, lamun tibang saukur mandi henteu sah berarti mamawa hadas gede. Teu meunang ka masjid, salatna ge teu sah, kaum segading salatna, wuduna ge henteu sahabat boga junub enak keur lalaki junub junub teh setiap kaluar cai mani rek diasupkeun rek henteu pokona kaluar cai mani disebutna junub hadas wajib adus di mana jalma boga junub disebutna hadas gede asup ke masjid dosa eta teu beunang salatna teu sah, wuduna teu sah, asup ka masjid nage dosa sabab masjid baitullah. Kade bah ulah ngamaknaan baitullah teh imah Allah, ka Allah mah teu bogaeun imah. Allah mah teu bogaeun tempat.
sabab Allah mah kasifatan ku sifat mukhalafatu lil hawa disi Allah mah teu sarua sulaya beda jeung makhlukna. Allah mah teu ngabogaan tempat mantap maknana Baitullah didinya lain imah Gusti. Lamun di mana imah beda baitun imah Allah. Jadi imah Gusti Allah berarti Allah teh ngabogaan tah setiap masjid disebutna Baitullah. Ngan ke nu dimaksud Baitullah teh nyaeta anu aya di tanah suci Makkah. Geuning disebut masjid teh Baitullah disebutna lamun cek santri disebutna cek ulama ahli nahwu idofat lit takrim. Kumaha makna imah cek urang rumah tempat anu dimuliakeun ku Gusti Allah di bumi adalah masjid. Jadi tempat di bumi nu dimuliakeun ku Allah teh nyaeta masjid. Jadi dimuliakeun lain imah Gusti Allah. Jadi masjid adalah tempat nu dimuliakeun ku Gusti Allah lain imah Gusti Allah. Cacak Allah ngamuliakeun komo urang sebagai makhlukna teu ngamuliakeun ka masjid. Ieu masjid sing sok sanajan can beres mudah-mudahan sing dipapanan rezekina amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing sok sanajan can beres masjid bari kieu dimuliakeun ku Gusti Allah, mudah-mudahan sing jadi sababiah wasilah ka urang sadaya jeung ngajembat kana jembatan Shiratal Mustaqim amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam memilih kana ibadah urang milih komo dosa urang lamun hayang ayeuna ngajembat kana jembatan Shiratal Mustaqim urang mah loba dosa susuganan urang ieu masjid urang bisa nyalametkeun bisa nyafaatan bisa ngabantu ka urang sadaya ngajembat kana jembatan Shiratal Mustaqim. Sabab ari jembatan Shiratal Mustaqim teh nyaeta poek mompleng buta rajin letikna ayeuna jembatan Shiratal Mustaqim leuwih leutik tibatan buuk dibelah 7 ayeuna buuk urang leutik dibelahkeun 7 bari seukeutna teu aya leuwih ti seukeut tibatan pedang poek mompleng buta rajin handapna ngagudar-gudar seuneu 1000 tahun nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun ayeuna datar jadi 3000 tahun ngajembat karena jembatan Shiratal Mustaqim teh kumaha tergantung amal masing-masing. Tak sing sok sanajan urang umpama dakwah urang loba dosa mudah-mudahan ayeuna bisa ngajembat karena jembatan Shiratal Mustaqim. Gimana bisa ngajembatan Shiratal Mustaqim? Molongkong lawang pintu surga. Jadi beres ngajembat muka pantau lawang ayeuna surga langsung salamet asup ka surga. Sabab terakhir ayeuna hisaban di akhirat teh nyaeta ngajebak kana jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan sing bisa teu bisa oge mudah-mudahan bisa eta masjid bisa ngabantu urang ngajebak kana jembatan Shiratal Mustaqim amin ya Allah ya rabbal alamin. Pala yasihu desa naon al i'tikafu i'tikaf kafirun jalma kafir tanggeus tadi wa majnunin jalma gelo jalma stres wahidin awewe anu he wa nupasa jeung jalma anu nipas wa junubin jeung jalma anu junub. Tanya punten kasadayana lain arek ngabejaan bebek mojay tong sumauna nu bisa kadang-kadang aya pohona komo nu can bisa nu can apal urang umpama can aya waktu can ayeuna can bisa dina waktu junub tah ceuk ulama fikih kieu. Lamun jalma awam jauh ti berdug anggang kadulat tibang saukur ngadenge bahwa di mana tos hubungan suami istri teh kudu adus teu nyaho niatna teu nyaho praktekna mandi ngan manehna nyebutna mandi adus sah kumaha urang teh kiai pabalatak ustad pabalatak nyatanya teu asup ka pangajian teu bisa cara praktek adu cara niatna dosa hukumna naudzubillah. Jadi ieu mah lain arek ngabejaan bebek mojay
niatna nawaitu rofal hadasil akbari anjamiil badani pardon lillahi ta'ala. Ucapkeun nabiwir siukeun caina ayeuna caina teh leuwih 500 liter siukeun atawa arek make keran. Tah siukeun begitu cai turun karetengkeun dina hate sejak Allahumma sholli